Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca badan neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para wargi reka yasana apihnana mangga kumaha terasna dongeng jaka rancasan. Anu mana memang anjeunna nuju ngayakeun perjuangan nuju ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori bari nyusul musuhna nuka telah suta para mitra si suta teh suta manggala para wargi anu keur disusul-susul ku jaka rancasan teh mali jaka rancasan digebrus ka hiji tempat ka hiji jurang mal anjeunna lebet kana hiji liang si orang sumur para wargi anu mana tangtos sumur ieu teh jiga-jigan mah nyambung ke tempat-tempat sanes. Eta mah liangna we di dinya. Barang nepi ka handap mah teras para mitra beuki ngalegaan. Si horeng si mana horeng dilebetna teh guha kacida pisan ageng. Malah mah para wargi sadaya aya liang-liang para wargi. Siga-sigana eta guha teh tembus ka tempat sajen. Da katingali aya cahaya-cahaya nu lebet di katebihan teh ku jaka rancasan gitu nya. Eta teh para wargi si atau guha teh guha naon atuh mangga urang teraskeun para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Si horeng si mana horeng kaya di jero guha teh kacida poekna harita nepi ka teu katingali ngupetkeun curug-curug acan kulantaran ngerasa salempang bisi aya anu ngabongohan jaka rancasan harita mesat bedogna sanggeus lilanga janteng panona harita teh teu poekeun teuing sakuriling bungking guha geus mimiti katempo remeng-remeng malah para mitra sadaya katingali ayeuna mah rada jelas tadi mah poek sotenan maklume anyar datang tinu caang lebet kan rada poek jadi meninga beleg-beleg. Ari lami-lami mah panona jaka rancasan geus bisa manehanana panona teh nyesuaikeun diri cenah para wargi kana sakuring bungking nu aya di dinya. Da kitu pada melan panon mah para wargi soca urang oge nya kitu sami menak nu poek tuluy we para wargi usaha sangkan bisa ningali buktosna we geuning sok sanajan di tempat rada poek panon urang biasa dianggo ningali. Kocapkeun para wargi sadaya harita ningali kaayaan di jero guha duh kacida pisan legana. Didinya teh geuninganan anu tadi liangna ngan sagede sumur beuki hanap terus beuki ngalegaan malah tuluy atuh manehanana lumpat ka belah dinya teh katingali kaayaan teh guha kacida gedena ti luhur katingali geuning ayeuna mah jelas katingali para wargi sadaya bangsa eta anu model karang teh meuni carucukan hiji tanda meureuna tadina di eta guha teh baheulana aya batu kapur aya cayan tuluy nyak celakan saeutik-saeutik nepi ka para mitra nu nyak celakan ka handap jadi jiga tihang anu ngagantung di luhur para wargi sadaya pon kitu deui jiga akar kitu kaayana di jero guha kaya di jero guha ayeuna beuki kaayaan rada jelas malah mah katingali aya sinar-sinar jeung deui sabenerna eta guha teh parat ka tempat sejen malah ka hiji padataran anu para mitra rada lenglang saeutik padahal eta teh di pasir hiji gunung. Di pasir hiji gunung para wargi sadaya kocapkeun barang sukuna dilengkahkeun manehanana ngarengkong hatena rada dagdidug tutunggulan gondang ari sabab reuwas sabab di hareupeunana aya nu ngabeleg-beg bodas. Naon ditu nya harita jaka rancasan reuwas luar biasa lantaran aya nu ngabeleg-beg bodas si horeng si mana horeng nu ngabeleg-beg di hareupeunna teh rorongkong manusia nyarane dina bilik guha kesangna tis mimiti keluar masuhan awakna
buru punuk cara rengkat tanda yen manehna teh harita teh ngarasa para wargi sadaya bisa nahan kasieun teu bisa nahan kasieun rek teu sieun kumaha atuh dan ningali rorongkong mah sararea ge reuwas lantarannya kitu ceuk dongeng cenah rorongkong bisa hirup atok-atokan kumaha lamun ceuk eta rorongkong tuluy hirup nyekek ka manehanana si horeng eta kanu kaguha teh geuninganan lain jakarancasan wungkul nukung si asup kaguha aya jalma-jalma sejen anu kungsi asup kadinya ngan kulantaran jadi rorongkong hiji tanah eta jalma teu bisa balik deui kumaha tu kayan jaka nah manehna bisa balik deui kaluar tina eta guha harita sabot keur mikir naon sababna eta rorongkong aya di dinya ceulina geus kalatih ngadenge sora pakarang anu rek nyamer ka manehanana rikat jaka ngelok sabrut para mitra sadaya mapag pakarang ngucan nyaho di mana datangna tapi tang bedog jaka diadu jeung pakarang aneh teh kutak murag ari disidik-sidik si horeng tulang leungeun manusia nu geus pasiksa karita teh para wargi sadaya atuh puguh we si horeng si mana horeng nu ngablesa teh tulang leungeun manusia harita ke jaka tuluy ngabili gidi hi nya daerah aing keluar dewe kitu soak ningalina ge tapi lamun aing keluar deui sarua we pasti aing diudag-udag ceung eta datangna ti mana nya tulang manusia nya daerah sanget ieu pasti jirig nyeliwuri setan binarupa aya di guha nyaan aing asup ka hiji neraka sarua we jeung aing asup ka neraka tapi kari kumabehna lah pokona mah aing mah kari kumabehna we usik malik kersana Gusti la haula wala quwata illa billah kitu para mitra sadaya manehna ngucap dina jero hatena manehna geus teu mikirkeun deui da kaluar ti eta tempat ge meureun hese lantaran kudu naek kana sumur teh sedang naek kana sumur ge kacida hesena jeung tibatan kitu manehna hayang nyaho eukeur mah eukeur boga pasipatan pikeun jaka masok hayang nyaho kana jadi-jadi anu tumiba di sakuriling bungkingna nu penting manehna salamet tuluy manehna ngagarentes deui nun Gusti mugi abdi diraksa dijaring di tangtayungan tina segala godaan setan mugi abdi disalametkeun tina ieu tempat mergi katinggal nama ieu tempat teh kacida pisan sangetna Gusti angin ka Gusti abdi mundut perlindungan angin ka Gusti abdi nededa pitulung kitu dina garentes hatena jakarancasan teu weleh inget kanu maha kawasa ka Allah subhanahu wa ta'ala nu nyiptakeun bumi langit sareng saeusina sadaya termasuk kadirina termasuk nu aya di eta jero guha pasti ciptaan nu maha kawasa jadi pantes atuh lamun hayang salamet urang teh langsung we kanu nyiptakeunana nyatana nu maha kawasa namun nya kitu kumargi para mitra ai jakarancasan mah salawasna sok ngalakonan ibadah tara ningalkeun salat nu 5 waktu hiji kawajiban nu kudu dilaksanakeun ku manehanana hiji parentah Allah anu tara pisan ku manehanana atuh dilanggar nya kitu para wargi benten mana kitu ge meureun kontak batina teh kuat naker nepi ka harita ge para wargi pikeun jasa timojkeun jaka timbul kawani jaka ayeuna mah ceuk paribasana teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan moal mun resasi kumaha ngejat satunyang beas harita ge papikiranana geus panceg henteu jiga tadi luak leok lir pucuk awi katebak angin ayeuna geus teger hatena yen kari kumabehna lamun seug manehna kudu nepi ka maot di eta patempatan mana kitu ge geus dikersakakeun ku nu maha kawasa nu matak tadi jadi sebatkeun pikeun jaka teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan
manehna siap-siap reka nalungtik sing sakur kajadian tumiba di eta patepatan. Eukeur mah eukeur, mudah-mudahan we aya manfaatna keur dirina. Lantaran dirina teh nyaeta keur usaha ngudag-ngudag anu jadi bapa maling nu kungsi maling tongkat batu karang boga bapana. Nepi ka ayeuna can kapanggih kumaha laratanana eta anu diudag-udag teh nu katelah Sutamanggala teh. Para wargi sadaya atuh harita ge pikeun jaka ayeuna mah geus teger, sok sanajan bari ngabiri gidig oge manehanana geus teger ayeuna mah. Can leungit harita teh atuh kasieun anu bieu geus belesat di bae aya pakarang nyamer kana sirahna. Namun ayeuna mah ngaso heula para mitra. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, harita barang aya hiji barang nu nyamer kana sirahna, jaka harita ngelok bari manehna nakis ku bedogna, tang pakarang diadu deui bae. Pluk. Sora aya nu muraga nu ragrag teh barang para wargi. Tuluy ku manehna ditempo barang breh teh si horeng si mana horeng. Anger tulang jalma nepi ka ancur jiga lebu. Padahal manehna teh teu sadar yen harita teh daging bangkong bodas anu geus jadi pakarang anu ampuh. Harita teh nyaliara dina awakna si horeng hiji kakuatan rohaka ngaleubihan pakarang-pakarang nu geus aya di dirina. Gancang jaka harita taki-taki deui sabab manehna nyaho yen aya musuhna hayang ngabongohan, harita teh ngagunakeun akal licik mung nyerang terang-terangan. Kurang ajar sia, cek jaka bari nyarita deui manehna keheul kulantaran musuhna nyumput nyerangna. Lamun bener-bener Andika lalaki langit lalanang jagat, geura teh mongkeun sia beungeut Andika deuleu. Hayu urang tarung bebeakan. Urang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Urang tarung ancur-ancuran. Nah, Rajeun wani Andika ngabongohan, sok sia geura tingalikeun lamun bener Andika lalaki langit lanang jagat. Cik jaka rancasan, harita jaka sok sanajan nyarita awong-awongan di jero guha, malah sorana ting saleor para mitra balik deui. Ieu teh hiji tanda aweuhanana sumebar ka mana-mana di jero guha teh atuh. Eueuh anu ngajawab sok sanajan harita jaka ambakna luar biasa. Geus kitu jaka tuluy manehanana kaditu kadieu kakenca ka katuhu leulempangan bari jeung tuluy nyarita deui. Heh, sok sia tingalikeun diri anjeun, temongkeun diri anjeun. Lamun bener-bener anjeun sinatria, sok tarung ulah ngabongohan ka batur. Rajeun wani ngabongohan Andika. Mana kitu ge Andika boga likat licik Andika licik. Cek jaka harita para wargi, tapi tetep eueuh sora anu nemalan. Nu aya iwati sepi jempling anu kadenge para wargi sadaya di jero guha teh. Padahal manehna ge para wargi sadaya, manehna teh sabenerna mah keur diincer ku hiji sasatoan. Hiji sato anu awakna hideung meles. Memang ieu teh para mitra macan leuweung teh. Macan leuweung awakna hideung meles. Siga-siga macan unginguan. Harita ge manehanana keur diintip-intip ku eta macan. Bari harita teh tuluy eta macan ngagaur para wargi, tarikna keur matak meulahkeun eta patempatan meulahkeun sora nu aya. Puguh we reuasna luar biasa pikeun jaka. Lantaran nu disangka nu datang teh manusia,
anu sarua jeung manehna naha geus kolot naha sakumaha umurna tapi si horeng nu ditang-tang-tang kaluarna teh macan hideung. Ieu macan hideung minangka macan leuweung para wargi tapi siga-siga anu ngarti harita teh ngagaur handaruan di tukangan jaka hari soaya sora macan teh gancang manehna malik bari ngaheumatkeun bedogna cat bedog nyewuk ngalabeteung sakadang macan teh para wargi macan hideung macan leuweung tapi dasar macan ge geus ngarti kana pibahyaeun rikat nyingcetkeun awakna miceun bedogna jaka rancasan siga-siga macan anu diwara da geuning eta macan bisa ngalugat legotkeun serangan jaka rancasan mana kitu ge meureun lain macan sa macan-macana lain macan samanea tapi macan anu diingu macan anu geus dibereatikan dina ulin silat. Ye macan bisa diajar silatnya para mitra aya dina ilmu silat ge dina jurusna ge jurus pamacan ayo tiba heula atuh para mitra dina demonstrasi jurus pamacan aya barukan teh pikeun jaka harita manehna sadar yen nu dihareupan teh lainna atuh macan samanea tapi hiji macan anu ngandung kakuatan rohaka bari jeung ieu macan pinter dina ngalugat legotkeun serangan jaka harita jaka ngagerendeng jero hatena nyaan ye aing ngahareupan hiji pangalaman nu aneh nyaan beuki dieu aing beuki loba pangalaman mana kitu meureun abah nitah aing nyusul-nyusul si Sutama ngalage sarua jeung ka aing nitah sangkan aing diajar deui ilmu panemu jampe pamake da geuning lamun dibanding-banding ilmu aing nu dipibanda jeung kaayaan anu tumiba di alam dunia ieu jauh keneh ku aing bisa diungkulan mana kitu ge aing meureun diparentah kudu jadi kolote kudu usaha nyiar pangarti nyiar ilmu panemu jampe pamake pikeun kapentingan aing kasalamatan di dunia labuh di akhirat doakeun abdi abah abdi keur ngahareupan hiji masalah nu kacida pisan rumit harita para wargi sadaya atuh jaka rancasan inget kanu jadi kolotna diterangeun yen kolot-kolot nama parantos mulih ka jati mulang ka asal dipunut kuno rahayu dipentak kuno maha kawasa bah suhud aita mama suhud parantos pupus dina kaayaan mata kuatir lantaran mastakana teu aya dipotong tea mastakana para mitra kusi rabok anu memang hiji bega nu kacida pisan telengesna bari si rabok salah sangka lantaran dipanasan ku anak buahna harita teh para wargi sadaya memang anak buahna si rabok ngadoni kanu jadi guruna puguh we atuh geus sabada kitu mah pikeun si rabok teu anta parah deui manehna ge nepi ka tega maehan mama suhud pikeun jaka rancasan teu nyahoeun yen acenah bapana parantos mulih ka jati mulang ka asal ibuna parantos pupus ceuk pamikir manehna masih keneh aya we harita ge tuluy jaka rancasan ngagereneng deui aing kudu leuwih ati-ati aing kudu leuwih taliti aing bener-bener kudu hartina mah carincing pagekancing saringsat pageiket lantaran nu dihareupan ku aing lain macan samanea macan anu jiga-jigana ngandung kakuatan rohaka sabab ye macan lain macan leuweung tapi macan piaraan sigana mah nu geus meunang didikan silat anu cukup saha guru nanya nepi ka bisa ngadidik macan nepi ka bisa silat kitu cek pikir jaka bari pasang kuda-kuda muka jurusna anu katilu dina ilmu para mitra sadayana anu ilmu silat anu disebut cimande anu ngandelkeun tanaga dina leungeunna gaur maung teh ngagaur deui bari ngarontok harita teh galakna keran da memang atuh nu asup kadinya mah moal mangga pulia dikerah keba ku macan teh macan memang sok sanajan teu gede teuing tapi kakesitanana luar biasa
pikeun jaka ge para mitra hadena we manehna ge geus rikat dina gerakan kitu teh gerakan refleks narikat naker harita ge teu loba catur para wargi sadaya jaka rikat harita teh ngelokeun sirahna bari ngaheumatkeun bedogna puguh we ningali kayan bedog ngolebat maung harita nyingcet macan teh nyingcet para wargi tina sameran bedogna jaka tapi atuh tonyokan anu beulah kenca tonyokan leuweung leungeun kenca kaluar tina leungeunna jaka rancasan lir ibarat aya nu ngatur we dina bubak babukna teh para wargi geus kabawa mawa sorangan eta leungeun teh siga aya nu bener-bener gerakan-gerakan refleks ieu kakuatan ieu teh kakara-karasa ayeuna ku jaka si horeng si mana horeng ieu teh pangaruh tina anu disebut bangkong bodas teh ya mun aya bangkong bodas di dahar perminaina benten atuh para wargi sadaya moal anu disebat bangkong bodas ieu teh siloka ulah turutan geura bangkong bodas tewak belum mau di dahar sugana jiga jaka rancasan cenah rohaka kuat ulah para wargi ulah terus ieu namina ge dongeng atuh ulah diturutan ampun ting diturutan ulah para wargi bangsa dina dongeng model kieu mah aya jalmi anu nuju mati geni tatapan nepi ka di ruang cenah para mitra di ruang kerepes tatapana ulah diturutan da ieu mah namina ge dongeng namina ge ai dongeng teh di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga ulah rutan dongeng lah meh hebat jiga jaka cenah tuluy we jadi jeger ulah para wargi ulah der atuh cenah nuang ieu bangkong bodas zaman ayeuna mah tos benten deui para wargi sadaya ieu mah dongeng zaman baheula ge di zaman heula ge dina dongeng ayana nu kieu mah dina kanyataan mah moal aya lamun urang hayang kuat awak kudu awak piara sangkan sehat sport atuh ai silat mah teu naon da memang kitu jurus olahraga sae para mitra margi ku jurus teh awak urang teh oyag sadaya atuh ku jurus teh kitu getih leuwih lancar gerakna kitu nah gitu nu mawi oge para wargi ulah diturutan ai suar nuang bangkong bodas cenah para mitra sadaya tatapa mati geni teras deui aya nu di ruang kerepe sareng sajabina sangkan boga ilmu anu rohaka moal kapendak ti dinya kapendakna teh para mitra ilmu zaman ayeuna mah nyaeta ku pendidikan teh ya kitu mangga ngadidik diri sangkan janten jalmi anu pinunjul kitu para wargi mudah-mudahan we urang janten jalmi anu pinunjul sadayana para mitra sadaya pinunjul dugi ka nagri urang nagri anu pinunjul harita para mitra sadaya teungeulanana beulah kenca ku pereupna jaka harita diheumatkeun sok sanajan teu keuna teu nepi tapi akibatna eta mamacan teh nepi ka ngaceng para mitra bari ngagaur handaruan puguh we di jero guha nghanura ngendeurkeun kaayaan di jero guha sora macan teh lantaran eta tempat geuman mesorana meniting saleor ka mana-mana geus kitu bru macan namru kaciri para mitra getih ngocor tina huluna harita ge para wargi katingali bejad hulu macan teh ieu nimbulkeun kaheran pikeun jaka sanggeus macana ngajolor harita jaka sakali deui ngahulang heran luar biasa heran dumeha sakanyaho manehna bedogna mapan tadi teh teu keuna tapi nah atuh hulu macan harita teh nepi ka beulah harita teh katingali bejad malah ma para mitra lain bejad tapak ngadek tapi bejad we sirah bejad para wargi tapak neungeul ku kakuatan rohaka heran saha nu mantuan ka diri aing ya da pasti aya nu mantuan ka diri aing ya nyaan pasti aya nu mantuan cek dina hatena lantaran manehna teu percaya lantaran bedoga manehna mah teu keuna jeung deui manehna tadi ngaheumatkeun ge teu keuna
Dalamun ke nama kudu ngacetruk peripna teh kana hulu macan. Tapi si horeng si mana horeng ayeuna mah geus katingali yen tenggelan-tenggelan jaka teh aya eusian. Sok sanajan para mitra sadaya angina wungkul nepi ka bisa ngarebahkeun musuhna anu kasebut macan teh. Jaka sakali deui ngahuleng heran dume sakanyaho manehna bedogna mah panteukeun ka eta macan tapi nah hulu macan harita teh nepi ka beulah ku tenggelan leungeun anu kenca sok sanajan tenggelan leungeun anu kenca ge teu keuna kana macan. Mana kitu ge para wargi sabada ngadahar daging bangkong bodas. Jaka bener-bener kuat tohaga luar biasa ayeuna pangartina namahan elmuna luar biasa rohakana boga kakuatan tanaga batin anu memang para mitra sadaya elmuna tos lumayana ningkat kana hiji tingkatan anu sanes bantrak-bantrakeun. Moal aya nu mantuan mah kitu aing teh ceuk dina hatena pipikiranana rada teger deui peda asa aya nu manglawankeun. Jeung deui pamikirna boa-boa cenah aya anu nulungan manehanana kitu lantaran sakanyaho manehna dirina teu boga elmu model saperti kitu. Jadi anak kitu mah aya anu nulungan, aya nu mere perlindungan, aya anu ngabantu dirina waktu tarung jeung macan kumbang teh. Tapi dipikir deui saha pijalaeun jalmaeunana nu nyahoeun aya guha di dinya. Tur ayana di jero jurang anu kacida jungkrangna sedengkeun manehna sorangan ge estu kabeneran wungkul we dume diudag-udag harita teh nyaeta ku awewe kunining teh nepi ka 3 brus kana jurang jeung deui manehna asup ka guha ge ngan sakadar hayang nyaho si horeng si mana horeng eta guha teh para mitra aya pangparatanan anu tangtos engke bakal kagamarkeun ka mana paratna ieu guha atuh para wargi kocapkeun harita jaka sanggeus rada lila ngahuleng leungeun kenca karasa cangkeul sing sireumeun terus harita dicentokeun kontan harita keneh kaluar tanaga gaib jagur neumrag batu nepi ka bubuk. Aneh jaka setengah teu percaya kana kakuatan sorangan tuluy dicoba sakali deui. Kakara manehna nyaho yen dina leungeun kenca aya hiji tanaga jeung tonjokan gaib anu can kapikir ti mana datangna, ti mana asalna, kumaha mimitina. Da manehna ge ngarasa teu diajar kana ilmu kitu mah. Tapi ngadak-ngadak para mitra sadaya. Sabada ningali kaayaan kitu mah. Hatena bunga harumar biasa bungahna asa menang milik nu kacida gedena harita teh tuluy jaka ngagerendeng deui. Nyaan yeuh kakara aing naha aing boga ilmu ti mana boga tenggelan tina leungeun kenca nepi ka bisa ngancurkeun batu. Cing ku aing dicoba sakali deui. Para wargi sadaya jagur atuh harita batu anu aya di hareupeunana ngajegur ngan henteu ari amruk mah para wargi kulantaran eta batu teh kanal naker ngarupakeun memang para wargi ngarupakeun guha. Jadi anak kitu mah dirina ngarasa bunga. Alhamdulillah mana kitu ge aing aya pitulung ti Nu Maha Kawasa. Aing dibere perlindungan ku Nu Maha Kawasa. Muga-muga we ilmu nu kapibana ku aing dipake pikeun nanjeurkeun bebeneran, dipake ngaberantas kadoliman. Nuhun Gusti. Syukur alhamdulillah abdi dipaparin hiji kanikmatan anu luar biasa ageungna. Da memang upami ku urang dietang-etang kanikmatan Allah Subhanahu wa taala ka umatna moal tiasa dietang. Mang pirang-pirang kanikmatan moal tiasa dietang para wargi geura mangga. Sok sanajan para wargi ngan saukur hal anu tadi nama teu dipikirkeun ku ayana urang tiasa miceun para mitra. Tiasa kahampangan hiji kanikmatan nu luar biasa. Geura mangga para wargi aya jalmi nu teu tiasa miceun teu tiasa kahampangan antukna datang ka dokter.
ulang anting datang ka dokter hayang lalanong kunaon cenah baba abah atawa bapa. Abdi teh teu tiasa micen, abdi teh teu tiasa kahampangan. Kitu diantawisna tina hal micen jeung kahampangan wungkul ngarupakeun hiji nikmat. Lamun atuh cenah kahampanganana lancar miceuna pon kitu keneh lancar. Komo kanikmatan-kanikmatan sejena. Tah di dieu urang kedah syukuran ka Nu Maha Kawasa. Urang kedah syukuran para wargi yen geuning urang dipaparin kanikmatan anu taya wates wangen. Dalamun urang teu tiasa micen para mitra, biayana ge gede geuning ka dokter teh. Teu tiasa kahampangan pon kitu keneh biayana gede cenah ka dokter teh. Lain saeutik-saeutik uluh geuning saanu biayana teh. Tapi para wargi kanikmatan ti Nu Maha Kawasa mah teu kudu dibeuli. Ngan syaratna urang kedah syukuran. Bari kapercayaan urang langkung ceneng, langkung ditingkatkeun keimanan urang, bari katakwaan urang pon kitu keneh ditingkatkeun. Syaratna mung sakadar kitu bungkul para wargi, iman jeung takwa ka Nu Maha Kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Harita keur ngararasakeun kabungaha teh manehna ngahuleng. Terus musirkeun panca indra sabab aya pirasat goreng di tukangeunana. Barang diliuk bener we aya orai sanca manuk anu kacida pisan gedena keur ngincer ka maneh. Da eta we para mitra orai sanca manuk harita teh aya sagede tangkal jambe mameureun, gedena luar biasa gedena bari celegeug. Harita jaka luncat ngahinarkeun serangan eta orai sanca manuk. Bubuhan ayeuna mah jiga-jigana jaka teh geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Serangan eta orai ge karasa sok sanajan teu katingali. Ku angina ungkul ge geus karasa aya nu nyerang ti tukang. Sucep orai para mitra maksudna mah rek nyapluk jaka rancasan. Tapi bubuhan jaka ayeuna mah rikat. Eta orai kalaka beunang nubruk kana karang. Bubuhan orai badag teu kerel-kerel para wargi. Sok sanajan nubruk karang cigana teh orai kalaka malik deui tuluy rek nyerang ka jaka. Bedana orai sanca jeung orai sejen mah. Ari orai sejen mah cenah tara nyerang para wargi, macok teh lamun kaserang, tapi orai sanca beda deui manehna mah ngudag-ngudag musuh. Model harita barang jaka rancasan teu beunang dipacok orai sanca, harita kena orai langsung gulak-gilak bari jeung ningalikeun musuhna kamana eta musuhna leumpad. Bageus kitu mah para wargi sadaya pikeun jaka. Jaka tenang naker manehna ngajauhan tina eta orai. Si horeng si mana horeng geuning eta di jero guha teh kacida legana. Paingan cenah para wargi, aya maung, aya macan, aya orai sagala. Si horeng jeung si mana horeng eta teh para wargi lega naker di jero guha. Jaka ngagreneng jero hatena. Aing mah macan geus modar datang orai sanca. Bener ye guha teh ye sangat naker. Paingan atuh mu aya nganti ngarorongkong da moal aya nu kuat asup ka ye guha geus pasti na oge. Geus anu asup ka jero guha ieu pasti moal bisa balik deui. Kana kituna ge aing boa-boa nya aing teu bisa kaluar deui. Muga-muga we aing mah dikeresakeun ku Nu Maha Kawasa. Aing bisa keneh kaluar ti ieu guha. Lantaran tujuan aing, cita-cita aing, tugas aing can laksana. Nyaeta nanjeurkeun bebeneran bari ngaberantas kadoliman. Aku rejeng katerangan anu kumama disebutkeun. Urang minangka umat nu beragama kudu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Kitu cek gerentes hate jaka. Bari taki-taki carincing pageuh kancing saring sepageuh iket. Bisi eta orai nyerang dadak-dadakan, manehna geus tatan-tatan. Wush, orai nyamer deui ka awak jaka. Jaka rikat luncat ka gigir, tuluy harita ngaheumbatkeun bedog, bisi hulu orai eta rek terus nuturkeun. Orai sanca an kawas anu ngarti para wargi. Waktu bedog ngahiuk gancang manehna ngulapeskeun huluna ka handap. Atuh sanggeus sebedog liwat teh huluna celenge deui bae. Sabrot harita teh para mitra sadaya.
siga anu reka nyebrotkeun peurahna. Ari orai sanca mah biasana ge taraya peurahan. Ngan orai ieu mah orai salain samanea para wargi, mana kitu ge meureun lain saorai-oraina. Sabada eta orai gagal nyerang deui ka Jakarancasan. Memang para mitra sadaya, eta atuh Jaka luncat ka tukangna tapi sial. Lantaran waktu manehna luncat buntut orai nyamer para mitra dina kaayaan mapak datangna Jaka. Puguh we atuh teu bisa dihindarkeun. Manehna keuna eta kana awakna buntut orai teh jebrot. Aduh. Jaka langsung tikusruk. Tapi sok sanajan kitu manehna teu epes meer ayeuna mah. Sok sanajan bener bieu karasana nyeri, buntut orai ngababuk kana dirina. Da nya atuh bubuhan orai ampir segede tangkal jame teh atuh. Sakitu badagna jaba panjang. Puguh we buntut nage nyeri karasana dipake neungge dirina. Tapi pikeun Jaka gancang hudang deui. Panonaran cingeus neangan sasaran anu gampang dialana. Harita dada karasa eungap, napas harita teh sesek, rese rek ambekan. Seleheung mah harita macan ngan saukur kuku wungkul nu matak bahaya. Tapi ieu mah salamet tina serangana. Harita huluna disampakeun buntutna anu teu kurang-kurang bahayana. Di mana buntutna harita teh bisa ngawasa, tangtu harita oge langsung Jakarancasan bakal dibelit ku orai sanca. Sedang belitan orai sanca teh atuh batak bahaya malah mah. Tulang-tulang bisa remuk dibelit ku orai sanca mah. Beuki lila beuki pageh reketek kitu lamun seug beunang teh mah. Didinya Jaka sadar manehna ulah nepi ka beunang kabelit ku orai sanca. Lantaran kakuatan orai sanca aya dina belitanana. Bisa melit sato-sato sejena nepi ka leuleus, nepi ka paehna. Kitu cenah para wargi kaayaan orai sanca. Sok sanajan eueuh peurahan, tapi kakuatan ngabelitna beda jeung orai-orai sejen. Di dieu kakawasaan anu maha kawasa para wargi, aya orai model orai sanca peurahna cenah eueuh, tapi waktu ngabelitna luar biasa kuat. Aya deui orai nu teu bisa ngabelit pageuh tapi matih palebah peurahna. Kitu mana kitu ge meureun. Ieu teh kasaimbangan para wargi sadaya. Harita atuh Jaka nembrag jagat. Harita teh ceneng kaluhur ngungkulan hulu orai. Terus semuka jurus ka-13 sarta dibarung ku tanaga batin. Si horeng jurus ayeuna diakurkeun jeung ilmu-ilmu nu kapibana anyar keneh. Luar biasa rohakana. Malum jurus-jurus ti mamasuhun, atuh para wargi kaasup tingkatan ilmu silat anu luhur. Lain ilmu silat samarangan jurus-jurus anu diwarakeun ku mamasuhun. Ngan tinggal atuh dipoles, ta ayeuna Jaka geus aya nu moles. Make boga ilmu ti kaangangan sagala. Bisa ngagempur ti kaangangan para mitra. Ayeuna kakuatan batina kacidarohaka, malah bisa ngajeleng kaluhur dina ilmu hampang raga. Beuki dieu Jaka para wargi, beuki hebat wae, beuki masagi bae dina ilmu panemu jampe pamakena. Harita ge atuh barang orai sanca ngelok, tina harita teh tina serangan bedog, ngan tonyokan gaib Jaka kena pisan kana awakna atuh sapada harita awakna leuleus huluna ngulapes lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan kayan orai sanca. Harita kene ngulapes kena ku serangan tenggelan belah kencana Jakarancasan. Si horeng pereup kenca Jakarancasan nganung kakuatan anu hebat, anu luar biasa hebatna. Malah cek ujaring carios para mitra sadaya, eta tenggelan teh ti kaangangan bisa ngeluarkeun racun anu tumiba, anu bakal nimbulkeun paeh kanu jadi musuhna. Malah anu kaoleh saeutik ya bisa-bisa tutung cenah ku ilmu-ilmu nu kapibanda ku Jakarancasan ayeuna. Geus kitu mah para wargi sadaya ningali kaayaan orai siga nu ngulapes. Cek paribasana lir ibarat atuh cenah kapuk kaibunan
kapas kahujanan geus teu bisa gerak deui. Harita ge ningali kaayaan kitu mah pikeun Jaka tuluy nyusul keheumbatan bedog muru kana orai hulu orai pisan. Keplas kelenceng hulu orai teh sapat turem murag bareng jeung rag-ragna Jaka kana tanu. Sanggeus orai paeh mah Jaka nuluykeun lalampahanana maju ka tebeh jero lantaran hatena can sugema lamun eta guha can kaambah kabeh. Mitra sadaya, harita para wargi Jaka memang boga pamikir pikeun Jaka hayang namahan pangalaman sing sakur anu aya di hareupeunana hayang kanyahoan jeung deui hayang nyaho kumaha sarsilahna kumaha rusiahna. Model harita ge para wargi manehanana hayang ngambah eta guha kulantaran can kaambah kabeh. Kaayaan di jero guha leuwih geueuman jeung leuwih pikakeung. Wek mongkleng buta rata teu aya sinar atawa cahaya anu asup kadinya. Beda deui jeung mengkol kakatuhu tadi aya cahaya. Nah kulantaran kitu Jaka manehna beuki panasaran. Aing hayang nyaho rek leuwih asup ka beulah kenca ieu. Lantaran kakatuhu mah tadi ku aing katohyan aya sinar-sinar. Geus aing geus nyaho tayena kumaha kaayaanana lamun aing asup ka beulah kenca. Hayang nyaho we aing. Hayang nyaho rusiah kaayaan ieu guha jeung di naon sababna di ieu tempat moal kehirup macan jeung orai. Ieu nu jadi pamikir aing. Soal orai teu aya masalah. Tapi macan pan macan mah lain di tempat nu kieu. Ieu mah tempat hara-haraeun pikeun macan. Macan biasana cicing di leuweung, neangan mangsana di leuweung. Soal orai mungkin oge manehna ngaliang di ieu guha. Tuluy palebah neangan hakaneun manehna kaluar ti ieu guha. Mungkin oge orai mah asup akal. Tapi soal macan can asup akal pikeun aing. Teu asup kan akal aing yen bisa macan hirup tina jero guha. Kitu kaayaanana para wargi pipi-pikiran Jaka rancasan. Manehanana mikir kaayaan nu tumiba di sakuriling bungking eta patempatan. Jaka ge harita teh para wargi sadaya tuluy asup ka jero deui. Manehanana asup ka jero guha nu poek mongkleng buta rata. Jaka oge lamun teu boga ilmu kalong mah liar para mitra. Ilmu kalong liar nya sebut ilmu kalong liar dina kaayaan poek teh pasti jika nama moal bisa ningali. Ngan bubuhan para mitra mata Jaka liribat mata kalong. Harita can puguh we bisa tuluy asup ka jero lamun teu boga ilmu kalong. Di pojok ka kidul katempo remeng-remeng aya liang sagede anyiru para wargi. Terus manehna ngadeuketan liang guha teh. Barang harita teh anepi kana liang guha. Nga ari siap teh para wargi aya bedog nyamer kana palabah beuheung. Untung manehna tadi teh geus taki-taki carincing pageuh kancing saring sepageuh ikat. Ngajaga sagala kemungkinan nu tumiba. Ngajaga diri tina sagala bahaya nu rek tumiba. Bedog musuh ditampan ku bedog deui sorana meni ngablentrang tarik pisan. Eukeur mah eukeur atuh. Kaya di jero guha, eta guha sora bedog ninga gelendrung lantaran rohangan eta harita leuwih heureut tibatan rohangan nu tadi pikeun ngalawananana Jaka luncat kabeh jero. Bari muterkeun bedogna dina gerakan ramat lancar. Dipake tamang pikeun ngajaga awakna. Sangkan ulah kabaledog ku bedog. Lila manehna geus aya di hiji rohangan anu lega. Hiji tempat latihan silat tiga nama. Cabot luak liuk mitenan sakuriling eta guha. Nari sabrut diserang deui make jeung pakarang tulang suku jalma. Jaka hari tarikat micin panarajang musuhna.
Barita oleh rewas jeung heran nempok suku jelemak dipake gelut. Nu nyerang bieu teh para wargi disada tuluy ngaheumatkeun tulang teh kana sirah Jaka rancasan. 2 kali Jaka ngelok ngabuang serangan musuh panon mencrong kanu nyerang. Nu tayalian iwa ti para mitra sadaya hiji monyet kacida gedena. Hiji monyet kacida gedena manehna tuluy pasang kuda-kuda bari ngaluarkeun jurus-jurusna. Pikeun Jaka teu loba catur, monyet anu jurus dilawan ku jurus nu kaopat. Leungeun kenca diacungkeun nunggu musuhna nyerang. Kitu kaayaanana meni matak pantos mata kewas Jaka rancasan dina ngoning metakeun jurus anu kaopat teh. Demi monyet teh harita teh altak nguk bari runyah renyo bari ngulinkeun tulang lir ibarat hiji gada bae. Teu kanyahoan semrut narajang deui meni kesit naker eta monyet. Hebat dina hal ieu mah para wargi, lir ibarat monyet nu dilatih silat we atuh. Dina gerakanana teu eleh ku manusa. Lamun kitu-kitu wae mah harita geges ngajolor kabanting ku hiji pakarang nu dicekel ku monyet mangrupa tulang suku teh. Uguh we para mitra, tulang suku nu dicekel tina palebah bitisna beuki kaluhur beuki gede. Kitu kaayana tulang malah mah nepi ka palebah. Eta tulang teh siga-siga nepi kana palebah tuur ngajendol rada badag. Lamun diteges-teges malir ibarat gada we. Eta monyet teh lir ibarat hanggada para mitra mawa gada rek nyerang kanu jadi musuhna. Kitu kaayaanana monyet anu memang hayang tarung jeung Jaka rancasan. Para mitra sadaya leungeun kenca Jaka harita teh ngan sakilat mapage katempo ngaburi nyai kawas kilat hapakarang harita monyet ancur kabentur ku tonjokanna degaib Jaka rancasan. Si monyet ge kasurungkeun ku tanagana nepi ka nangkarak pengkang. Monyet harita akak mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita kaayaan monyet nu kadorong ku tanaga batina Jaka rancasan. Uguh we para wargi, barang senjatana harita geus bencar, nyata tulang suku manusia nu dipake neungeul ku monyet. Harita monyet jaba kasrangkut serangan ti Jaka rancasan. Tumerapna para wargi sadaya, eta monyet harita keneh nangkarak pengkang. Barang nempo eta monyet rubuh Jaka teu micieun kasempetan nu hade. Gancang mulu bari ngaheumatkeun bedog ngalakana peuteung eta si monyet teh. Lantaran dina pikirna saha jalmana nu bisa ngahindarkeun seranganana. Tapi jauh tina ukuran, anggang tina gambaran, jauh tina panyangka. Ngan sakilat si monyet ngagorolongkeun awakna kagigir tina gerakan ucing ocon. Atuh puguh na batu anu mangrupa latar eta patempatan. Kuat Jaka nyabut bedogna langsung harita dibabukeun kan awak sakadang monyet teh nu ngagoler keneh tapi jigana sakadang monyet teh asak latihan atuh para mitra. Di negara langgerelengna teh matak pikalucueun atuh nempo gerakan Jaka sakitu santerna. Gancang manehna ngagulitik lir akrobat anu keur demonstrasi. Jaka bubuh nafsu asa diheureuykeun ku sakadang monyet musuhna. Geus kitu teu loba nu dipikir deui, tuluy manehna narajang deui bari luncat ngadeuketan sakadang monyet anu harita rek hudang. Waktosna see. Dugi ka dieu bae heula carios nyambung. Paturai patepang deui mangga permios.